Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur dangu sadaya di mana bayana wilujeng patepang dangu deui sareng emang di acara anu dipikadeudeung ku urang sarerea, acara dongeng Sunda di tepasna dongeng Mang Otong Channel. Ulah bosen urang di dieu sasarengan siling duakeun mugia urang sadaya aya dina panang tayungan Gusti nu welas asih, di pasihan yuswa nu panjang tur barokah, di kucuran rezeki nu agung tur halal, di pasihan pakasaban nu tentrem nyaman, oge ditebihkeun tina sagala balai atanapi musibah. Amin ya robbal alamin. Kirang-kirang mangucapkeun hatur nuhun kadulur dangu sadaya anu tos satia manco, satia ngadangukeun dongeng-dongeng emang, satia ngarojong ngadepongan kolom komentar. Hatur nuhun kadulur dangu sadaya. Oge kangge dulur dangu anu nembean pisan nepangan ieu channel, hayu urang subscribe heula, tuluy toel tombol loncengna supados aya pemberitahuan atanapi notifikasi lamun emang ngalajengkeun hanca dongeng nu katunda. Teras diacungkeun jempolna, kritik lan sarana diantos ku emang di kolom komentar. Mang di dieu bade nuhunkeun hampura deui bae nya. Ieu mang rekamana nuju gerimis. Jadi sawantena aya sawanten backsound rincik hujan. Hai tot. Hayu urang lajengkeun cariosan nu katunda dina jejer carios Dedemit Leuwih Buyut. Yasana Kidagar bagian anu ka 16. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot. Sigana aya jalma sejen anu nyokot eta endog, tapi lamun dicokot ku jalma sejen pasti eta jalma nu jadi wadal. Aing bakal tetep dibere emas ku Kanjeng Dewi, tapi poe ieu mah nyamos aing teu dibere nanaon, kalah ka ingon-ingon aing beak paraeh kabeh. Pasti aya anu teu beres, tapi naonnya leuwih hade kepeuting aing rek tumanya langsung ka Kanjeng Dewi. Aing ayeuna mah mending ge ka pasar pikeun meuli bahan sasajen pikeun kepeuting. Sanggeus mikir kitu mah Mang Kosim melokeun motorna sawaktu tepi ka pertelon, manehna ngambah jalan anu kakenca anu berasna ka jalan gede. Peutingna wanci sareureuk kolot, Mang Kosim geus aya di saungna. Manehna andekak sila bari ngarapalkeun jangjawokan pangangkir Dewi Makarawati. Sasajen ngabarak dina nyiru, parupuyan marong ngelunkeun haseup anu bau menyan. Mang Kosim ngahajeng ngangkir Dewi Makarawati lain dina waktuna, sabab kawajiban nyuguh mah biasana malam Jumaah. Pas dina malam Jumaah kliwona
kakarak Dewi Makarawati datang nemonan Mang Kosim pikeun sosonoan. Tapi harita mah peuting Sabtu, Mang Kosim ngahaja hayang panggih jeung Dewi Makarawati pikeun nanyakeun naon sabenerna anu geus kajadian kana ingon-ingona sarta kunaon jangsu majeng pamajikanana masih hirup teu jadi korban endog wadal. Samemeh wanci tengah peuting, anjing kadenge babaung mani melewung ti sisi lembur. Koreak ngelak dina luhur tangkal jeung sisi walungan. Seor, gelebug, angin ngagelebug mani tarik. Rieg, rieg, rieg. Ngadadak saung ngarieg kawas dioyagkeun kulini. Pladug dihareupeun Mang Kosim ngadadak aya haseup bodas anu muih. Jelegedeg eta haseup teh ngajirim jadi saurang awewe geulis make papakean hejo panjang anu ipis. Buukna anu biasa ngarumbay panjang kiwari mah digelungkeun rapih sarta dihias ku hiji mahkuta. Di tengah mahkuta pas dina luhureun tarang dihias ku batu merah dalima anu katempo herang gugurilapan. Dewi Makarawati katempo pinuh ku wibawa datang teu kawas biasana anu popolosan. Buukna dirumbaykeun sarta tedang dan cara harita. Perhiasan anu dipakena oge lengkep, giwang, cincin, gelang, sarta kalung emas susun 3 anu dihias ku batu-batu aneka warna. Mang Kosim cedok nyembah ka Dewi Makarawati. Sembah baktos kahunjuk panjenengan Kanjeng Dewi. Ditarima ku kaula sembah sujud anjeun Kosim. Walon Dewi Makarawati. Paroman Dewi Makarawati katempo teu marah mai kawas biasana. Tapi sigana ngemu kaambek ka Mang Kosim. Anjeun teu kudu nyarita Kosim. Kaula geus apal kunaon anjeun ngangkir kaula dina peuting ayeuna. Ceuk Dewi Makarawati meh heulaan nyarita. Anjeun taledor Kosim. Anjeun teu setor nyawa jalma peuting jumaah keliwon kamari. Anjeun ukur setor nyawa hiji anjing kampung anu budugan. Mang Kosim katempo reuwas. Sirahna cengkat neuteup ka Dewi Makarawati. Tapi samemeh Mang Kosim nyarita, Dewi Makarawati geus nyarita deui. Anjeun teu mastikeun lamun eta endog dicokot ku jalma atawa katabrak ku kendaraan anu ditumpakan ku jalma. Eta endog teh dipecahkeun ku anjing. Tuluy dihakan ku eta anjing. Kosim, anjeun bener-bener bodoh jeung taledor. Pantesan jangsu masih hirup. Sing horeng endog nama dihakan ku anjing. Be, cilaka kaya kieu mah. Mang Kosim ngabatin dina hatena. Ampun Kanjeng Dewi. Hapunten abdi. Abdi teterang. Margi sawaktos abdi nuda endog, abdi teningal aya anjing. Hapunten abdi Kanjeng Dewi. Hapunten. Ceuk Mang Kosim bari tuluy cedok deui nyembah. Kulantaran kataledoran anjeun eta, sakabeh ingon-ingon anjeun dicokot ku kaula. Pikeun ganti wadal nyawa manusia anu gagal disetorkeun ku anjeun. Sakali-kali deui anjeun taledor kawas kitu, nyawa anak anjeun atawa pamajikan anjeun anu bakal jadi gantina. Ngadenge kitu mah Mang Kosim ngedegdeg bakat kusieun. Manehna salempang lamun anak jeung pamajikanana tepi ka dicokot ku Dewi Makarawati. Neda dihapunten Kanjeng Dewi. Ampun.
Moal deui abdi taledor sapertos kitu. Heg, pikeun danget ieu ku kaula di hampura. Kade ulah tepi kakak ulang deui Kosim. Sumuhun Kanjeng Dewi, mung bae abdi teh gaduh kararepet. Naon kasusah anjeun Kosim? Sigana urang lembur teh curigaeun ka abdi. Ronda ayeuna mah langkung dihangkeutkeun. Abdi teh janten sesah gerak. Margi unggal wengi aya ronda. Kajantenan ieu ge kumargi abdi gurung gusuh. Sieun kapergok ku ronda. Kanjeng Dewi ku anjeun oge apanan uninga. Wengi kamari ronda marios ka dieu. Kumaha upami para ronda teh teras-terasan nalingakeun ka abdi. Panginten abdi tetiasa laluasa kangge milarian wadal. Bener oge. Loba urang lembur anu curigaeun ka urang Kosim. Keun ulah salempang. Kaula bakal mere tugas pikeun anak buah kaula. Nyi Centring kumincir, Kunti nu cicing di tangkal sawo, sarta si Dongga Bawuk, Genderowo nu ngagegeh tangkal cangkring sisi walungan. Dewi Makarawati sidakep bari meremkeun panonna. Batina ngahiap dua anak buahna pikeun hadir di saung Mang Kosim. Cungung anjing babaung deui mani patembalan. Koreak disada deui. Kiwari mah ngelak di luhur suhunan saung. Seor, gelebug, angin motah deui. Kaayaan jadi geuman pisan. Blik, blik, blik. Sora lengkah suku anu berat ti pipir saung. Kadenge aya anu nyikikik ti satukangeun saung. Ngadenge kitu mah bulu punduk Bang Kosim teh maak sacara rengkat. Keur kitu peledug aya dua haseup bodas ngubeng dikenca katuhueun Mang Kosim. Mang Kosim bulu pundukna beuki ngawid-wid kesang tiis nyorolok masihan bajuna. Jelegedeg dua haseup bodas teh ngajelegedeg jadi dua jirimpi kasieun. Nu dibelah kenca Mang Kosim nangtung saurang awewe make daster bodas, buukna panjang ngarerewig, beungeutna pias kawas mayit. Kongkolak panona hideung kawas tukang bagadang. Panona buburilakan galak. Tina selabiwirna nolol sapasang sihung anu seukeut. Sedengkeun di katuhun Mang Kosim ngajegah hiji jiri makhluk jangkung badag. Sirahna sundul jujul kana lalangit saung. Sakitu saung Mang Kosim teh wangunana kawas pila. Suhunana oge jangkung aya kana 4 meterna. Eta makhluk jangkung badag teh teu make baju, awakna pinuh ku bulu hideung anu paranjang, beungeutna oge pinuh ku bulu, panon moncorong hurung warnana beureum, irungna badag nambru, bibirna breweh kandel kedeplik, sarta rentul ku sihung anu baradag. Leungeunna badag rangwas ku kuku anu panjang sarta sareukeut. Mang Kosim tepi ka ngayak-yak bujurna kokompodan bakat ku sieun. Manehna ukur ngareret ku juru panon sakedeung kabelah kenca katuhueunana. Saterusna teu wani deui ningali. Mang Kosim meuremkeun panonna. Sawaktu dua makhluk pikasieun eta sujud sumembah ka Dewi Makarawati. Mang Kosim beuki ti peperket peureum. Kesang tiis nyorolok masihan sakujur badana
waktu kadenge makhluk kunti anu harita emok dibelah kencaeunana nyarita. Sorana ngirung mata kukurayeun. Ngembah ngatos ngahunjuk nganjenengan Gusti nginuhun. Ngaratuan ngagri nganyu ngaruta. Ieu kunti teh asana teu nyakola. Hapunten kaki dagar nu gaduh naskah. Mang Otong bade translatekeun ka bahasa manusia. Bilih teu kahartieun kudu Lur Dangu Satya dongeng Mang Otong channel. Hahaha etot. Kieu saur centring kumincir teh. Sembah baktos kahunjuk panjenengan Gusti Sinuhun nu ngaratuan nagri Banyu Maruta. Kitu cenah. Makhluk genderuwo dibelah katuhu oge nyarita. Sorana agem handaruan matak katorekan pikeun Cilimang Kosim. Jisim abdi oge nyanggakeun sembah pangabaso. Ai pangabaktos kaula nuhun. Kahunjuk Kanjeng Ratu. Aya naon sun? Dugi ka Gusti Ratu dadak-dadakan ngangkir kami dina danget iyo. Syukur aranjeun gancang daratang ditarima sembah pangabakti aranjeun duaan ku kaula. Nyai centring kumincir oge anjeun dongga bauk aya tugas pikeun anjeun duaan. Ngongga ngurang ngarek ngingere ngungas ngunganjeng ngatu. Hartina dongga urang arek dibere tugas ku Kanjeng Ratu. Jompe ulah nyikikik bae centring. Tuh di mana nyaneh mah baku ari sok nyikikik teh. Tepantes barina ge harupun Ratu ciciri hilan sori. Ngumaha ngatuh ngangeus nyieu ngingituna nguringah ngongga. Hartina kumaha atuh dageus kieu ti dituna kuring mah dongga. Gusti Ratu sanggemkeun bae naon tugas anu kedah dilaksanakeun ku kami duaan teh. Ceuk dongga bau teu madulikeun deui ka Nyi Centring kumincir anu harita nyerengeh nembongkeun sihungna ka dongga bau. Dengekeun ku anjeun duaan jalma anu digigireun anjeun eta Kosim urang lembur sugih mukti. Abdi kaula anu satia. Tiap malam Jumaah Kosim bakal datang ka ieu saung nganterkeun sasajen pikeun kaula. Tiap malam Jumaah kliwon kami papanggih di ieu saung. Ti saprak peuting Jumaah kamari para ronda teh sok nunutur Kosim malah datang ka dieu pikeun mariksa saung. Ieu saung jadi teu aman dina peuting Jumaah. Tugas anjeun duaan tiap malam Jumaah sing sieunan warga lembur anu kaluar ti imah. Jieun peuting Jumaah jadi peuting anu geueuman. Kade talingakeun para ronda di gardu ronda. Ulah tepi kadatang ka dieu ngaganggu Kosim jeung kaula. Jaga jajalaneun anu nuju ka dieu. Ulah tepi ka aya jalma anu wani ngulampreng ka belah dieu. Anjeun duaan ngarti? Abdi ngartos Gusti Ratu. Pokona mah kami kedah nyingsieunan sing saha bae jalma anu kaluar ti imahna. Pami aya jalmi atanapi ronda anu bade ngulampreng ka palih dieu kedah dihalangan
Kitu panginten kaula nun. Ngabatur ngaram ngeri-ngari nganehna ngalah kangangak-ngak ngasar gendorwo. Hartina kabatur nyaram seuri ari manehna kalah kangagak-gak dasar gendorwo. Poho bieu mah kalepasan centring. Menggeus urang boga tugas ayeuna mah. Urang kudu bener-bener ngajalankeunana. Ngingisieunan nganu sanga geus nyaasa nga ngagawean ngapopoengo nga ngeunang ae. Hartina nyingsieunan manusia mah geus biasa da pagawean sapopoe dong ga tenang bae. Ngan sakitu tugas ti kaula dongga oge centring. Sok itu laksanakeun. Sumohon Gusti Ratu. Kami siap ngalaksanakeun tugas. Kami amit mungkur. Dongga bawuk jeung Nyi Centring mulincir cedok nyembah ka Dewi Makarawati. Tuluy pes jirim saduana rubah jadi haseup bodas saterusna mumbul norobos ka langit saung. Sora anjing babaung ngadadak di sada deui. Angin ngagelebug. Sora seuri kadenge nyikikik di pipir saung. Dibarengan sora blag-bligna lengkah suku anu berat. Sora angin lalaunan ngajauhan. Kitu oge sora nu seuri jeung nu leumpang saterusna ngiles teu kadenge deui nanaon. Mang Kosim kakarakwani ngabentakeun panona. Culang cileung kakenca jeung kakatuhuna sanggeus yakin dua makhluk anu bieu teh geus eueuh manehna kakarak neuteup ka Dewi Makarawati. Kaula geus nugaskeun si Dongga Bawuk jeung Nyi Centring kumincir pikeun ngajaga anjeun. Lamun rek ka ieu saung anjeun ulah salempang sim. Ceuk Dewi Makarawati. Nah moal nanaon ka abdina Kanjeng Dewi? Moal sim, malah manehna bakal nalingakeun jalma anu sakirana boga niat rek nguntit atawa rek nuturkeun anjeun sim. Ulah sieun, sanajan maranehna lain ti bangsa makhluk cai, tapi maranehna satia ka kaula. Sumohon upami kitu mah abdi regreg Kanjeng Dewi. Tapi anjeun oge kudu tetep hati-hati, tetep waspada sim. Sumohon Kanjeng Dewi. Geus nya sim, kaula rek mulang heula. Urang papanggih deui malam Jumaah Kliwon. Peladug pes jirim Dewi Makarawati rubah jadi haseup. Terus muih kaluhur nembus kana suhunan saung. Sora anjing babaung kadenge deui mani melewung dibarengan ku sora koreak sarta angin anu ngaguruh. Sora angin ngalaunan tuluy ngiles sawaktu ngadeuketan kawalungan. Sora anjing jeung koreak oge eureun. Mang Kosim ngarahuh tuluy narik napas panjang. Aing kudu leuwih hati-hati, utamana ka Pak RT
Jang Suma jeung si Barkah. Kawasna maranehna curigaeun ka aing. Isukan mah aing rek ngadatangan Jang Suma. Nah manehna apal atawa henteu kana endog anu disimpen di hareupeun imahna. Keoge katempo nah manehna apal atawa henteu sarta curiga atawa henteu ka aing. Mang Qasim nangtung tuluy kaluar ti saungna. Sanggeus ngoncikeun pantos saung, Mang Qasim lempang gagancangan pikeun mulang ka imahna. Aduh, hahai tot. Sapertos biasa dulur dangu sadaya waktosna teu nyekapan. Emang tunda heula ieu cariosan semet dieu. Mugia tangtuna urang dipasihan yuswa nu panjang tur barokah. Supados tiasa patepang dangu deui di cariosan anu salajengna. Teu kirang-kirang emang nyuhunkeun dihapunten tina sagala kalepatan oge kakirangan. Boh tina medarkeun ieu dongeng atanapi dina ucap-kecap bahasa Sundana. Sawangsulan deui emang nyuhunkeun dihampura. Urang pulungan nu sae nu endah nu bagus nu baikna urang alungkeun anu barututna. Emang seja undur diri. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.